Hei, Batuna. Udang. Udang. Nah, si rep-rep. Dah, nggak ganggu baik. Mang Didin puasa entok? Itu puasa lah, Subek. Makana awak yang lulus bege yo. Hayang molor be. Syukur atuh aya puasa mah. Ajo, ke salat asar encan. Encan. Misalnya kayak bareng, orang dekat masjid yuk, can salat asar. Mas gerti lebih sih ya. Aing mah kebelah. Awak aing lulus biasa yuk. Mang, salat mah ulah diengke-engke. Bisi Mang Didin kaburu jadi bangke. Tes ya. Misalnya kayak bareng ke masjid. Hei, rep-rep. Celisnya colean tah. Aing kan geus ngomong kebe aing mah salatna. Awak aing lulus keneh karena puasa. Mang, justru keur puasa, hayu salat. Biraku puasa ongko, salat mah henteu, atuh kurang mantep lah. Kuduna Mang, puasa mah dibarengkeun ujung salat supaya lebih sempurna. Bodoh amat. Geus ya banget itu salat. Ulah ceramah di dieu, lieur aing ngadengena, mana keur lapar kieu. Oh geus, orang salat heula, ka mata salat asar orang balik dia ka dieu, neuk nyolet ke Mang Didin. Tes ya. Emang aing jadi mait. Lagian, hirup keneh geus mung salat, kaburu disalatkeun ku batur ke Mang. Kalunjak sih rep-rep. Untung aing keur puasa. Mun teu puasa aing mesti kumahakeun meureun ku aing sia. Lah. Ganggu bae sih Subek. Mang, nek naon sih ngajak mana ka dieu? Kayak Mang Didin. Kieu mon. Sia paham meureun lah. Nyaho, pan aing ngadudang geus kebal. Oh, ayeuna sia ku aing dibayar 200.000. Tapi sia puaskeun aing nya layanan aing. Oge, keur butuh duit jasa soalna Mona. Ini bener sih Mona, si daek. Hooh, geus ayo geraan. Tapi aman teh di dieu. Besing aya nu ngagerebek doang, Mang. Sebenarnya mah kajian bae sih aing mah. Aing mah gerebek ge. Kok gitu sih, Mang? Kan ujung-ujungna sok dipaksa titah kawin, Mon. Ih, embung amat. Juga dikawin murah aya digerebek mah. Untuk banyak Mang Didin. Atuh lah. Kok geus hayu lah geraan. Aduh, ayo gaskeun. Kayak naon heula yeuh. Terserah Mang. Kok geus geraan, Mang. Jo, nek mana sih ya? Nek ulin teh. Kebeneran manggis si Jo. Nek naon teh? Kieu Jo, aing minta tolong. Minta tolong. Heuh Jo, aing pangbelikeun nasi Padang, aing lapar. Astagfirullahaladzim. Teh sih teu puasa tah? Heuh Jo, aing teu puasa. Oh, nah amat ge teh sih kalau teu puasa. Emangna teh sih lain umat Islam tah? Yo, teh sih turutan ucapan benjonya. Teh sih kudu tobat, login. Asyhadu alla ilaha il. Heh Benjo, aing geus terlahir Islam. Bohong lah, kira ku Islam sih tapi teu puasa. Benjo ge puasa anu oon. Aing mah teu puasa ge karena keur emen Benjo, kan anu emen mah teu meunang puasa meureun. Oh, ngomong dong ti tadi lamun teh si kermen gitu. Sungut siana tah nyurocos bae. Geus kira belikeun aing nasi Padang heula nya. Bibung lah, ulap teh benjona capek. Kek kuing diupahan 10.000. Oke. Kadek mana Dita? Sia giran ngadenge upah be langsung bae. Ya, ieu jeung sia ceban, ieu jeung beli nasi Padangna. Siap, laksanakan. Geus kira ditu. Tadi sih, gue kudu hormat heula ka Benjo, karek Benjo nek mabur. Ih, aing mah. Geus kira ditu. Kaanterkeun ka imah nya. Siap teh, perintah siap dilaksanakan. Geraan, geus lapar jasa ya. Ih, si botuna kunaon dia? Dan apa naon cenah? Ih. Basi coran lagi. Woi, udah. Ih, ngimpi. Lah, si Memet ngaganggu aing bae sia mah. Ih, keur kagol padahal mah. Seutik deui mah Memet sia. Ih. Parah Mang Didin teh. Pasti Mang Didin ngimpi joroknya. Ku sih nyaho sih, Met? Atau eta celana sampai basah kitu. Aduh,
Anjir amat met bauna. Atuh mata kanjir lah. Aduh met kumaha yeu? Kumaha naonna? Kan aing keur puasa met. Yuk puasa aing kumaha yeu? Batal beurutnya. Bisa jadi. Hok amat met. Mana ngesorek yeu. Mangkana aya puasa ulah molor bae. Makruh naon puasana aya molor bae mah. Ih. Mewek pan. Kecewa aing met. Sia-sia aing nahan lapar ti isuk met. Mana keur penting aing teu sahur. Geus dahar bae aing mah lah. Pusing. Pusing apa lapar? Dua-duana met. Botuna, wae be ongko ngimpi jorok ti beurang teu tepat jasa. Kocak yang mana ge sejak ke irong mah. Ih, sengit jasa ieu nasi Padang. Nyen iman benjo oyak bae. Hai Batuna, kunaon? Pas nu kersadian kitu. Sedih aing jo. Sedih kunaon? Mang Didin mantas ditolak tah ku awewe. Kan geus biasa meureun mang ditolak mah. Ih, sia mah aing mewek lain gara-gara bikang benjo. Terus kunaon? Gara-gara aing tadi hees jo, terus ngimpi. Aing ngimpi bakso jo, tuh, tanah aing ngimpi bakso. Oh. Woi, Mang Didin ngompol woi. Lalu beca kasasa, benjo aing izin sih mah. Ih, Lagian Mang Didin kolot ngompol ge. aing mah lain ngompol benjo. Teu ngaku, buktina eta celana geus basuh. Dasar bloon sih mah, kudu ngarti lah. Mang Didinan sih nyebut ka bejo bloon. Mang Didin tah nu on mah. Geus aki-aki masih kene bae ngompol. Kudu disunatan deui meureun Mang Didin mah. Tas ya. Atuh pek beureuh monteng aing benjo aya disunatan deui mah. Kagola beakeun kapake demo aja. Kamu stres ya aing ngomong mau kapake deui cenah. Oh mah jangan aki-aki. Geus gadeng sia lah. Eta sia manaon jo? Nasi Padang. Boh, kebeneran aing geura perjasa jo. Sia teu puasa tah? Puasa dong benjo mah. Onggus aing sia puasa mah eta jeung aing bae. Nah, Ka poin gantian puting. Mang Didin. Mang Didin. Aduh. Nasi Padang tadi si dipaling dalam kursi Batuna. Dasar Batuna on. Aduh. Mang Didin. Kumaha benjo ngomongna ka teh Desi. Aduh, tak beakeun mah dicari kanan. Nah benjo kunaon sia? Nasi Padang teh Desi dipaling ku si Batuna. Jadi benjo mantas meulikeun nasi Padang boga teh Desi. Malah nasi Padangna dipaling ku Mang Didin. Oh, si Butuna batal eta jo. Puasana gara-gara amehna ngimpi jorok di ditu. Ngimpi jorok. Oh, emang sih tenempot tah cenah Mang Didin baseuh. Nempo sih. Kirain benjo mah Mang Didin mantas ngimpi pipis jeung ngompol. Kan benjo ge kitu ka Memet lamun ngompol berarti benjo mantas ngimpi pipis. Matas ngimpi jorok pugu jo si Butuna mah. Orang aing nempo mehna di ditu. Tapi bari nyuman anduk jo kocak jasa. Oh, Jadi aman ya. Geus teu kawawa aing lapar buku. Puasa geus gagal ja. Gara-gara ngimpi tadi. Harum. Kenaon eta? Si Botuna. Wah, ada ayam goreng. Aku suka sekali. Astagfirullahalazim. Mang Didin teu puasa tah? Ulah galek beureup, aing puasa kok. Puasa. Terus naon eta anu disumputkeun? Ieu mah para bebek, subek. Para bebek cenah. Mang Didin tah bebekna? Maedan. Bener sih. Kan Mang Didin mah kos bebek soang, beheungna panjang. Eta sia. Kungal lunjak seueur beureup. Lagian tadi mah ditanya ku urang di ditu ngakuna puasa, horeng mah henteu. Geus galeng beureup, ngoceh bae lah. Istighfar, Mang. Tobat, Mang, tobat. Ulah kos kitu bae. Ingat, awak Mang Didin geus bau mayit. Beureup, lamun saet amat sih ngomong. Sebeh hirup beureunan sia, dicekek hirup-hirup kayak ku aing sia lah. Mangkana, Mang, tobat, Mang, tobat. Sekarang sia lah, ceramah bae. Nih ceramah mah itu di majelis, ceramahan ku sia ibu-ibu. Di bejana malah kos gitu. Astagfirullahalazim. Gara-gara si Subek naon agak aing batal benek dahar. Kok jalan langkung ongkoh jalan mana? Tiba-tiba nongol be, diundang henteu ku aing.
Mang, nan eta. Tanya naon, Mon? Eta mah bau-bauna nasi padang sih, Mang. Mang Didin tau puasanya, Mang. Aing puasa kok, mana? Ngaku bae sih. Lamun teu ngaku engke dosana double karege Mang. Geus mah teu puasa, jeung ngebohong deui. Oh, Mon, aing teu puasa. Astagfirullah. Kunaon ge Mang teu puasa? Geus kolot ih, teu ising kitu kabul kanjut. Aing puasa kok, mana tadi nama. Aing tadi hes malah mimpi meow. Ih, jeung saha Mang Didin ka kitu anana? Ujung sia, Mon. Gimana? Oh. Mang Didin para amat teh. Aju monang geus dikumahakeun ge. Atuh geus dipesek lah, mana? Geus dipesek. Aju dibuka meureun baju mona. Atuh lah. Ya Allah, Mang Didin. Mon, hampurannya. Ai kitu mah, si botunang geus nyawa kabeh dong ke jeroan mona. Aduh, aing malah. Kamemet, benjo kumaha yeuh? Benjo pasti beak ieu mah, dicarekan ku Teh Desi. Atuh geus Jo bebeja bae terus terang kata Desi lamun si padangna dipaling ku si Botuna. Benjo sieun Kamemet, bisi Teh Desi marana ka benjo. Aduh. Teh Desi malah nyampeurkeun segala ka dieu. Heh, Benjo, sia titah meuli nasi padang malah nongkrong di dieu. Bisa belikeun can nasi padangna. Enggeus teh, Gimana? Geus lapar yeuh. Nangguan ti tadi. nasi padang Teh Desi dipaling ku Mang Didin. Nu bener sih Benjo. Heuh teh. Sama Benjo kok bisa nasi padang dipaling ku si Didin. Aya bete sia mah delok bener di titahna. Maha ge ih. Nya aing geus lapar jasa ieu lah. Geus teh, mending kurang teangan ieu Mang Didina. Honggeus hayu, tuman jasa tah ram jadah si Didin. Hayu Benjo. Ngomong saya ge. Hayu. Wah, di dieu bae aing mah. Bodo amat. Geus teu kawawa, lapar jasa aing. Astagfirullahaladzim. Aing mah sia deui reup-reup. Matos naon sih di kolong? Urang mah tes nyokot duit, Mang. Raga ke kolong tuh. Eta sia duit 1000 ge subek, kudu be di teangan. Hook, Mang. Ja duit. Lumayan 1000 ge. Geus mabur sia ditu lah. Ganggu aing bae. Aing teh dahar yo. Mang, ai Mang Didin teu puasa mah nyumput atuh daharna. Ieu kan bulan puasa, daharna ulah sembarangan. Ih, ka ditu dahar mah di imah. Pugu di imah aing keur aya mamang aing subek. Bisa di cikanan ke aing. Daripada kieu Mang di tempat umum, teu boga ka izin. Atuh kumaha deui ge subek. Aing geus lapar jasa teu kawa. Sia ngarti henteu sih? Heh, duda lepet. Waduh, Sia main paling bae nasi padang aing. eta nasi padang sia kitu des. Oh Mang, eta boga Teh Desi. Waduh, hampura des aing teu nyaho lamun eta nasi padang sia. Hampura sia kolot-kolot teu puasa gitu. Henteu. Eta sia geus mah teu puasa maling nasi padang aing deui. Dasar jelema bangor sia kolot-kolot ge cekek poeng sia modar. Ih, des, serem amat. Mang Didin teh ya oon ge. Tobat Din, geus kolot kudu dek puasa sia. Aing ge tadi nama puasa kok. Cuma gara-gara ngimpi, juga batal puasa aing. Gara-gara ngimpi. Oh teh, jadi Mang Didin ke tadi heci ditu. Cuma henang ngimpi jorok sampai nyuman anduk segala. Ju calana basuh deui ya. Makanya Mang Didin, lamun ngipi kudu nyawa waktu, ulah burang-burang ngipi mesum. Nyao. Tapi kayak heula. Din, puasa sia henteu batal ai kos kitu mah. Henteu batal des, kan aing geus ngimpi basuh. Tetep henteu batal, kan eta mah cuma ngimpi, lain beneran. Ho tah. Oh, Mang, bener omongan Teh Desi, puasa mah lanjutkeun bae, teu batal kok. Lagian ngimpi mah kan lain kahayang urang, jeung urang teu bisa ngendalikeun diri urang, Mang, ai keur ngimpi mah. Cius bek. Serius, Mang. Alhamdulillah, hirobil alamin. Jadi aing masih tetap bisa lanjut di puasa aingnya. Holah, kudu lanjut. Mana geus sore gedeng dege magrib. Holah, nuhun des bek, geus mere nyawa aing. Heeh, Mang. Mon, naon samewek? Gara-gara si Botuna, Met. Kunaon si Botuna? Manehna geus ngalecekeun Mona. Atas ya, di kumaha si Botuna. Si Botuna ngimpi jorok jeung Mona. Mona geus dipesak cenah ku manehna. Berarti geus nyaho dong joro-jorona Mona. Paranjada si Botuna. Sadar si Met. Kenaan cenah untuk Mang Didin. Ngalunjak mah, sebulan-bulan ini macam-macam kalau aing. Heh, Memet, eta mah cuma ngimpi. Astagfirullah. Oh nya. Mang, Botuna, Mang ngapura Mang. Mang? Refleks Mang. Mang, Botuna, Mang. Mang. Ih, Mang Didin. hah?
3 kali bro. Ayo, Pak. Baju kumaha ge yuk. Masuk back. Selai. Udah.